ieu Al-Qur'an teh kenging naon? Kenging ngalihkeun tina Lauh Mahfuz. Janten sadaya kalam Al-Qur'an, seratan Al-Qur'an eta teh asal nama dina Lauh Mahfuz. Dina Lauh Mahfuz kieu ya sejarah turunna Al-Qur'an teh. Al-Qur'an dilungsurkeun ti Lauh Mahfuz ka langit dunya sakaligus teh sakur'aneuna sadayana. Jadi ti Lauh Mahfuz dilungsurkeun ka langit dunya sakaligus sadayana. Kita tanya, paham? Iraha eta teh dilungsurkeunana Al-Qur'an ti Lauh Mahfuz ka langit dunya sadayana teh. Sagemlenganana Al-Qur'an teh iraha? Dina Lailatul Qadar. Dina maleman Lailatul Qadar. Yang mana saur para ulama mah maleman Lailatul Qadar mah tidak akan terjadi kecuali bulan Ramadan. Cenah mah dilungsurkeun teh ku malaikat Jibril eta teh. Tuluy ku malaikat Jibril ti Lauh Mahfuz dilungsurkeun heg di naon namina teh diserat ku para malaikat di langit dunia. Al-Qur'an teh nya ditulis naon ku para malaikat di langit dunia. Sahanapeun Lauh Mahfuz langit dunia mah sadayana tah sakaligus. Nah, makana Al-Qur'an teh carita nama aya we di mana? Di langit dunia. Nah, saatos Al-Qur'an aya di langit dunia, terus eta Al-Qur'an dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku malaikat Jibril keneh. Ngeun teu sakaligus tapi berangsur-angsur ningali situasi dan kondisi. Upami situasi jeung kondisina nuju perang, maka Allah nurunkeun ayat perang tentang naon? Peperangan. Gitu. Kumaha situasi jeung kondisina? Henteu sakaligus turunna Al-Qur'an ka Nabi Muhammad mah, tapi kumaha situasi jeung kondisi nu karandapan ku Nabi harita. Nuju usum aya anu naon? Aya anu doraka kasalaki, turun ayat Al-Qur'an anu ngajelaskeun ulah doraka kasalaki dan lain-lain lah. Selama 23 tahun henteu ngegeblug ka Nabi Muhammad teh Al-Qur'an teh lungsurna teh. Selama 23 tahun. Kartos. Tak itu proses turunna Al-Qur'an teh kieu ya lamun dilengkapkeun mah nya. Allah teh ngadawuh. Teu aya sora jeung teu aya aksara. Ujug-ujug kolam teh makhluk Allah kolam ngertoseun kana eusi dawuhan Allah. Maka kolam teh ngageret nyerat dina Lauh Mahfuz. Aya we Al-Qur'an teh dina Lauh Mahfuz. Terus Al-Qur'an dina Lauh Mahfuz dilungsurkeun ku saha? Ka langit dunya, ditulis we. Didiktekeun ku malaikat Jibril teh. Di langit dunya teh ditulis ku para malaikat. Aya di langit dunya we Quran teh. Tapi langit dunya dilungsurkeun ka Nabi Muhammad henteu sakaligus eta mah, tapi selama 23 tahun ningali situasi dan kondisi. Nah, begitu deh Alki, deh Paja.